ayana bangsaning jurig di dieu. Wallahu alam. Nyimas tepati percaya keur dirina nu harita bulan alaeun manggih kontrakan nu murah teh leuwih penting tibatan ngadenge nu teu pararuguh jeung bangun nu pamohalan. Lain teu percaya ka bangsa anu kitu, tapi embung kaganggu ku beja-beja nu can pasti. Cikikik, sora nu nyikik teh disada deui. Lalaunan Nyimas tutupkeun panto cai. Lalaunan oge nurunkeun sukuna ngalengkah ka handap ngaliwatan tilu tangga nu leueur kasimbehan ku cai ti jero. Sanggeus hareupeun panto nu reka imah teuing ti manajolna. Angin ngahiliwir kana pundukna tiis. Nyimas ngareret ke lebah panto cai nu nutup. Kabireng sora cai nu kawas ngamalir kana paralon handap. Padahal geus sababaraha menit ka tukang. Cai kuduna eureun ngamalir. Teu pati dipikiran, Nyimas ngalepaskeun duasna capitna. Sukuna diteueul-teueulkeun kana kekesed nu garing. Tuluy bus ka jero imah sanggeus samemehna dikunci ti jero. Goledag gireun orok beureum nu tacan sabulan aya di alam dunya. Awak Nyimas nyeri keneh lalinu. Dalapan jahitan teuing leuwih waktu rengse ngaheujeun si jabang bayi. Leumpang ge kawas nu lelengkah halu sakapeungna. Uyuhan ku kituna mah ngawulaan sorangan ti rengse lahiran teh. Ti mimiti ngurus orok, nyeseuh, popoe, ngalewot, tepi ka ngawulaan kadaharan oge ku sorangan. Sakali-kali eta oge lanceukna nu sarua ripuh ngurus budak sapopoena nepungan. Tuluy mantuan, tapi terakung silila ukur pamenitan. Nyimas dumuk dikontrakan, teu boga imah. Salakina gawe di pabrik tekstil nu cenah moal lila deui bangkrut. Tiap poe balik naburit, anakna nu cikal nu umurna can panceg 5 tahun can bisa ke arah gawe mun sakalieun indungna nitah meuli uyah ka warung oge. Jarum pondok museur kana angka 10 waktu Nyimas ngeukepan orok nu ngagebra. Salakina rengse isa disalamper babaturanana diajak gapleh. Sanyana Nyimas keheulna taku. Teu kira-kira salakina indit ningakeun manehna ka 3 anakna di imah kontrakan nu kacaritakeun loba juri. Seak, angin nyeak. Nyimas ngarenjag. Nah, aya angin ka jero imah, sakitu reregan nutup. Malah liang angin di luhur jendela jeung panto oge geus rapet ditutupan ku koran. Najan teu tarik kana puhu ceuli Nyimas atra sora nu seuri nyikikik siga sora awewe. Nyimas reuwas, ceulina rancung-rancung, waktu kadua kalina sora nu nyikikik teh aya deui. Nu kadua mah rada lila, aya kana sababaraha detikna. Puringkak, bulu bonuk Nyimas muringkak, awakna dak dumadak ngeleper, tapi satekah polah nahan rasa sieun nu mimitinya liara. Geuat cengkat tina kasur nu ngahaja diamparkeun tiap leuting di tengah imah. Ngarabu orok tuluy gagancangan blus ka kamar. Panto dikunci pageuh ti jero. Orok digolerkeun gigireun lanceukna nu keur kerek.
Panon Nyimas teu daek peureum, pikiranana masih museur karena sora nyikikik tadi. Teu bisa dipastikeun di mana eta sora, tapi Nyimas ngarasa sora nu pikasieun eta teh datangna ti rohangan tukang pisan, juru pisan. Nyaeta pernahna ti jero cai. Nya Nyimas yakin tidinya. Menit-menit kahareupna karasa lila. Ras, Nyimas inget karena caritaan tatangga waktu 2 bulan ke tukang anyar nyicingan ieu imah. Cenah mah di imah kontrakan ieu nu lega ku rohangan teh didumukan oge ku loba makhluk salian ti manusa. Matakna harga kontrakan imah teh kaitung murah. Nurutkeun beja deui, unggal nu kungsi nyicingan imah ieu kabeh ge kungsi ngarasakeun ayana bangsaning jurig di dieu. Wallahu alam. Nyimas teu pati percaya. Keur dirina nu harita bulan alaeun manggih kontrakan nu murah teh leuwih penting tibatan ngadenge nu teu pararuguh jeung bangun nu pamohalan. Lain teu percaya ka bangsa anu kitu, tapi embung kaganggu ku beja-beja nu can pasti. Cikikik, sora nu nyikikik teh disada deui. Muriding, Nyimas muriding, awakna ngadaregdeg, orok digeugepan pageuh. Nyimas yakin ayeuna mah eta sora teh sora kuntilanak, makhluk nu cenah jurig awewe nu buukna panjang ngarambueuk, beungeutna ruksak pikasieun. Papakeanana daster bodas ku leuheuh. Nyimas ge karek inget tadi manehna kacai pikeun micin getih tina bagianana nu kagetihan. Nyimas nya poho kana caritaan teh anak lanceukna nu sababaraha kali geus pangalaman orokan. Kade nyi, ulah wani-wani ngubah getih santasna langit hideung. Pokna pepeujeuh. Kajeun teuneun heula we buntolkeun. Keun isuk dewe ari panon poe geus bijil, kakarek bersihkeun. Bisi dicok-cok ku kuntinya teh. Nyimas ge karek inget imah kontrakan ieu bagian rohangan tukang jeung imah tetangga nu nukangan ukur diwatesan ku susukan. Cek beja disusukan kunti resep keceprekan ari poe geus ingkah. Komo deui disampakeun getih nu hudang ngajuru. Ingat kadinya Nyimas beki pageuh ngeukepan orokna. Jam dingding di tengah imah disada 11 kali. Salaki Nyimas nu mimineng nama polahna kawas budak ngora can keneh mulang. Antara rasa keheul jeung sieun pagalo dina jero dada. Nyimas murungkut nyuksruk kan awak orok beureum nu leutik. Tina awakna nu begang nu dibungkus ku baju daster nu lalayu sekar. Tina pinarepna nu tumawon barijil kesang badag kesang lembut. Sabisa-bisa Nyimas ngagerendengkeun kalimah ampuh pikeun ngusir kunti nu bisa wae nyampeurkeun, tapi dak dumadak bibirna hese deui ngab. Dada Nyimas turun naek. Satekah polah nyinglarkeun rasa sieun nu mingkin nyaliara. Rarasaanana sora nu nyikikik teh disada deui. Ayeuna mah lain ti jero cai, tapi beuki deukeut bae. Sora panto hareup nu digedor tarik ngalantarankeun Nyimas ngarenjag reuwas. Ceulina masih rancung ngadedengekeun sora nu nyikikik nu ayeuna mah leungit. Pindah kana sora panto hareup nu teu eureun-eureun digedoran. Nyimas ngusap dada, lelaunan cengkat. Orok beureum nu can dicukuran tepi ka peuting ieu masih ngagebrak teu kagaruwahkeun ku sora panto nu digodoran tarik ku jalma nu teu boga pikiran nyaeta bapakna salaki Nyimas. Nyimas, nyaring atuh. Di luar
salakina ngagentraan. Nah, tengah imah beti poekan, tara-tara disasari, hurungkeun atuh. Nyimas, kerung, rarasaan, manehna teu mareuman lampu nu dimaksud. Pegat meureun pikirna. Nyimas, geuwat buka atuh. Salakina ngagorowok di tepas hareup, leungeunna eureun ngagedoran panto. Yeuh, akang mau martabak pamere si Adung. Nya Kang, sakedap. Tembal Nyimas bari menerkeun kancing daster nu muka. Bari ngararasakeun peurihna dina bagian awakna urut ngaheujeun sejabang bayi. Ngojengkang tina dipan butut, tuluy muru gagang panto. Bray, panto kamar muka. Bener cek Salakina, rohangan tengah imah teh pareum, padahal Nyimas teu masa mareuman. Karek ge rek ngalengkah tina lawang panto, bari leungeunna cupu capak kana tembok neangan stop kontak. Najan poek rohangan teh, tapi panon Nyimas awas keneh. Dina luhur kasur kapuk anu ipis di tengah imah, nyampak aya nu keur nyanghunyar. Awewe buuk panjang ngarambueuk beungeut naruksak pakaianana nu bodas ku leuheu kawas daster. Barang nempo Nyimas nu ngarenjag, nuker nanghunyar dina kasur kapuk teh nyikiki dikasieun. Di luar, sora salaki Nyimas ngagerwan deui kana sababaraha kali. Tapi saeutik ge teu nepi kana ceuli. Nyimas geus kaburu teu inget deui nanaon, kaburu teu inget di bumi alam. Pemirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.